Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'a wallahu la yuhibbudz zalimin. Nubiate surat Al-Imran ayat 140. Kaum muslimin anu mulia, dina ieu pengajian rutin urang nyoba-nyoba ngobrol nyaritakeun bulan Muharram. Bongan Muharram teh pada ngaku ku sararea pada sono kana Muharram, sararea pada ngabageakeun kana Muharram. Tapi teu sararea wawuh aya naon dina bulan Muharram. Tungtung nama dina ngabageakeunana ge loba dangdananeun. Eta Muharram teh diaraku ceuk urang Yahudi nu Yahudi, ceuk babaturan Yahudi ge nu manehanana, ceuk turunan jahiliyah ge nu manehanana, ceuk urang Islam mah komo deui. Nu saha eta teh sabenerna bulan Muharram teh? Kagungan Allah Subhanahu wa taala. Tah ari geus nu Allah mah sugan moal pasea tinggal pada make we ku sararea. Ngan urang Islam ulah pipiliweun ti tajong kaliru ngabageakeun Muharram. Kaum muslimin sadaya geus kitu da manusia teh tara anger di alam dunia teh. Sakapeung kaluhur, sakapeung kahandap, sakapeung untung, sakapeung rugi. Boh manusia nyorangan, boh babarengan, boh sanagri, boh saalam dunia, kitu eta mah. Sakapeung untung, sakapeung rugi. Cara urang Majalaya we ayeuna pan rata-rata keura rugi lin. Dikeresakeun ku nu maha suci kajadian nu saperti kitu teh lolobana ditakdirkeun dina bulan Muharram. Sugan aya patalina jeung ayat nu tadi dugi ka Allah nyebutkeun wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Digilir-gilir kauntungan jeung karugian teh ku Allah. Tangga gilir-gilir untung jeung rugi keur umat manusia, lain nu nyorangan tapi nu umum, ceuk basa ayeuna mah nu internasional. Ku Allah ditakdirkeunana teh bulan Muharram. Ti saha Ghazali nyaho? Beja sim kuring ge. Beja ti saha? Ti jelema ngarti ngagulayun kana dawuhan Imam Ghazali. Lain Ghazali ieu, Ghazali nu mahal. Ieu mah Ghazali murah atuh ieu mah. Nah bener kira-kira eta panempona Imam Ghazali? Wallahu a'lam. Urang sangakeun we ka Allah. Dangke ge urang bakal papanggih jeung Imam Ghazali insyaallah. Dina poe kiamah bakal ambrok. Urang tanyakeun we.
ngan meureun bedana teh Imam Ghazali di sawarga urang mah teuing di pelebah mana ayana. Ceuk Imam Ghazali alam dunia ieu ngahaja dijieun ku Allah khususna bumi jeung langit didamelna teh bulan Muharram. Wallahu a'lam. Kentong amek kelaanan mun teu kaharti. Da lain eta nu dek dicaritakeun eta mah prologna. Ari ieu bumi pangna dijieun ku Allah ngahaja pisan rek dieusian ku makhluk ti cacing tepi ka manusia ti kuman tepi ka manusia sagala makhluk nu aya di bumi kenging Allah sina dipingpin ku manusia sabab manusia pamingpinna inni jailun fil ardi khalifah jelag we Allah nyieun jelema sajodo Nabiullah Adam alaihi salam jeung garwana ta numutkeun Imam Ghazali mah eta ge diciptakeunana teh bulan Muharram sakali deui wallahu a'lam. Gubrag we Nabi Adam lungsur ke alam dunya duaan eta oge bulan Muharram gejret we turun cai ti awang-awang disebut hujan ta hujan nu mungaran turun ke alam dunya teh deui bulan Muharram bejana atuh Nabi Adam sareng garwana piraku teu sare babarengan ari geus sare teh piraku teu akibatan aya balukarna borosot teh anakan incuan miliar-miliar subeputu Nabi Adam ti baheula tepi ka ayeuna ti ayeuna tepi ka kiamah nu bakal datang hese ngitungna loba teuing loba anak incu Nabi Adam teh nu bager seueur nu teu ecreg teu kabilang kokojo nu balagerna nyaeta nu jaradi nabi jeung solihin tanu jadi nabi unggul seweputu Nabi Adam teh bejana 124.000 nabi dibilang hiji-hiji nama kusim kuring moal kabilang beak waktu urang jojoan we nu daredegna nu disebut ulul azmi borosot we Nabi Nuh alaihi salam eta oge bulan Muharram. Nabi Nuh mingpin umat ari umat Nabi Nuh bedegongna beak kadaek hese diatur bedegong persis cara urang ayeuna we bedegongna teh dugi ka ngajerit nabina kanu maha suci kira-kira meureun kieu-kieu ting mah Gusti nyangakeun we ka Gusti kumaha ceuk Allah beberes keur anjeun bawa nu iman antep nu kufur ku kami rek dicepret nu kufur jerut we hujan eueuh eureunna dikeum we dikeumna umat Nabi Nuh bulan Muharram nya da di alam dunya atuh sangsara teh aya tungtungna saat teh cai teh bulan Muharram borosot Nabi Bapak Nabi kadienakeun Ibrahim alaihi salam eta oge bulan Muharram Nabi Ibrahim Nabi nu tangguh ngabelaan keadilan teu keung ku naon-naon teu sieun tepi kabru we ku Raja Namrud ditangkep rek dibeulem seuri we Nabi Ibrahim pek bae aing mah dibeulem ge tinimang agama ruksak mah na teu sieun Ibrahim ku seuneu ceuk Nabi Ibrahim kami mah teu sieun ku seuneu da sieun sote kudu nyieun seuneu pek catet tah dina hate kami mah teu sieun ku seuneu ngagugudag sieun sote kudu kagungan seuneu Allah Rabbul Alamin naon hartina seuneu ari ceuk nu nyieunna kudu tiis ta ibu teh kudu tepi ka dinya da ibu mah teu kabita ku duit kabita sote kudu boga duit Allah Rabbul Alamin kitu kuduna mah da abdi mah teu sieun ku neraka da sieun sote kudu boga neraka kadituna kumaha ceuk ibu teh da abdi mah teu cinta ka salaki da cinta sote ka anu nyieun salaki ka Allah Rabbul Alamin dumeh ceuk Allah kudu ngaulaan salaki atuh mangga sagala ge keur salaki kahartos henteu kakara cintana teh karena Allah lain karena duit tuh nya karasaeun ayeuna mah
tadi memolotot kenapa Ghazali bulak-balik itu ngaji bapak ge ka pamajikan teh lain cinta ka maneh kami mah nyaah ka maneh teh dumeh cinta ka Allah, Allah nitah kudu nyaah ka maneh atuh anak prok teh babarengan sare ge karana Allah. Lamun sare teu karana Allah sonona teh keur ngora we geus meotan mambung bareng kahartos teu gajeleng we Ibrahim dialungkeun kana seuneu atuh depan tentara Allah da moal diantep pasti dibelaan pan Allah janji intan surullah yansurukum saha we nu melaan agama kami cek Allah ulah keeng kami nu melaanana analung teh dikana seunekeun harita keneh kontan kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim nyingkah we seuneu teh di jero teu tutung buuk salamar ari ngagugudag nama ngagugudag marukan Raja Namrud mah Nabi Ibrahim teh geus jadi areng padahal Nabi Ibrahim mah heheotan we lamun sok ngaheot teh mah dan Nabi Ibrahim mah tarahuat heot cara putra ibu tara parem we seuneu teh eta oge terjadi dina bulan Muharram jadi nu amis nu pait kajadian teh dina bulan Muharram wae nu galalede tapi lain nu leutik amis salamet Ibrahim Muharram pait diduruk Ibrahim bulan Muharram pait deui Nabi Nuh dikeum amis Nabi Nuh salamet nu amis nu pait nu ngeunah nu teu ngeunah loba nu terjadi dina bulan Muharram borosot deui turunan Nabi Ibrahim datang Nabi Ayub alaihi salam dikersakeun meunang musibat teu damang tepati lila geringna mangan 30 tahun bejana dalamun ini mangagantung maneh gering sakitu ieu mah seuri we ka Allah tasbih akhirna mah jadi cager damangna Nabi Ayub dina bulan Muharram borosot Nabi kadienakeun Musa alaihi salam Nabi Musa oge deui lahirna bulan Muharram gerawak we Nabi Musa diaku anak ku Firaun Nabi Musa tentara Allah Firaun tentara setan disaimahkeun dikeresakeun eta tentara setan makanya ke tentara Allah da teu nyahoeun teh kapan bodohnya marukan nu dikuku teh lain pimusuheun dititimbang ku Firaun teh Nabi Musa teh dipikanya tapi we kadewasa jerut we wahyu dilantik jadi Nabi Allah jadi Rasul Allah lawan tabapa kukut maneh teh sabab tentara setan dilawan we ku Nabi Musa henteu dumeh kieu wah tir Gusti da bapa kukut abdi eta teh heug bareto mangmeulikeun es bonbon teu kapangarah nu kahakaneun ari salah mah salah we dilawan ger we perang Nabi Musa jeung Firaun cek Allah Musa mundur tinggalkeun Mesir kamana Gusti jalana pandi kuriling ku laut nu kami maneh tentara kami tong keungkeun ku kami urang saatan lautna brai we dibelahkeun caina saat we laut atuh lumpat teh Nabi Musa mah salamet Nabi Musa lumpat ti Mesir dina bulan Muharram Firaun tuturut muning dumeh Nabi Musa lumpat kana laut saat deg-deg we Firaun jeung tentarana ngudag kana laut nu saat teh cek Allah ta ayeuna pisan ku aing rek dipodaran ret caina dikeumkeun kejer we Firaun teh iraha bulan Muharram lobanya Muharram teh nya kajadian para radag misalnya cek bapak teh pahingan kamari aya RT maut bulan Muharram leutik teh matung cerita-cerita ieu mah nu internasional nu dunya akhirat malah borosot we Nabi nu teu kagungan rama Isa alaihi salam Nabiullah Rasul Allah nu mulya Nabi Isa lahir bulan Muharram cek baraya urang nu agamana Nasrani cenah Nabi Isa teh lahirna tanggal 25 Desember terserah kumaha anjeunna we
teu kudu pasea ayeuna mah usum palalinter pan loba sarjana sejarah tinggal koreh we ka tukang 1886 tahun ka tukang 25 Desember 1880 genep tahun ka tukang nah cocok jeung bulan Muharram atawa henteu loba sarjana sejarah buktikeun pek ngan keur urang Islam mah tong galidir deui Nabi Isa teh dilahirkeunana dina bulan Muharram borosot we Nabi anu paling akhir pamungkas panutup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta eta mah lahirna teu kabagian Muharram tah mah ku Allah dibedakeun tapi dina bulan Rabiul Awal kasohorna di Majalaya mah bulan Maulud walada yalidu lidatau wawal dan walidun mauludun merencek santri mah kitu sugan bulan Rabiul Awal teu kabagian Muharram Nabi panutup mah tapi dasar kitu meureun Muharram kudu ngarupakeun hiji rangkaian sejarah keur kaluhur jeung kahandapna jelema untung jeung rugina pamimpin umat Nabi akhir zaman ge kabagian we Muharram ngan lain lahir tapi hijrah anjeunana ninggalkeun tanah kalahiranana eta oge dina bulan Muharram nah kitu Muharram teh cag tepi ka pelebah zaman Nabi ngan sakitu-kituna kajadian Muharram teh moal aya deui nu galalede nu amis jeung nu pait kadienakeun insyaallah loba insyaallah ngan urang we teu ngabandungan kadienakeun deukeut ka Kangjeng Nabi borosot Siti Fatimah putra Nabi teh lahir ngalahirkeun putra Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Sayyidina Husain oge putu Nabi nupang dipika cintana ku anjeunna jeung wajib dipika cinta ku urang ahlul bait teh putu Rasul ger perang di Irak di Karbala eta oge pupusna dina bulan Muharram ditelasan ibu diteuk-teuk mastaka jeung salira dipisahkeun dihina diidek-idek bejana mastakana tepi ka dijieun bal poli teuing nya teuing henteu nah harita geus aya poli gitu encan ngan anu jelas mah dihina dunungan urang eta teh ibu seueuh putu Rasul ahli surga eta oge bulan Muharram bet jauh-jauh teuing beh ditu pan kamari ieu karek pelasan poe poleteng teh harga emas 20.000 eta oge bulan Muharram nya nya nyebutkeun harga emas teh keur basa urang dieu ari bahasa anu rada elitna mah devaluasi anu sifatna internasional cucungik Yahudi ngamainkeun dolar trekel tepi ka sakitu ribu kejret calawak manusia di kolong langit diheureukeun ku bebengok Yahudi eta oge dina bulan Muharram da Yahudi nu ngaheureukeun duit teh urang mah katajong cenah kadituna bakal aya deui kajadian Muharram teh loba Bandungan mepek Bandungan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas jeung saterusna sakitu latar belakang muncek basa budak ayeuna mah muncek basa nini-nini mah sakitu kajadian-kajadian bulan Muharram dina waktu-waktu katukang ari geus kitu kudu kumaha tuh Pak Gojali geuning ku urang sok disamut dibageakeun komo kadienakeun mah nah aya naon eta teh nah kudu disamut kedah dibageakeun kudu disamut lain wajib mah ngan sae we nah make sae na aya ti dituna kapan Kangjeng Nabi kungsi nganjurkeun iraha Nabi nganjurkeunana ta idinan dek dongeng deui saeutik balenyeng we Nabi teh hijrah ka Madinah jeung para sahabat nu iman waktu harita teh karek diparentah ku Allah teh sahadat salat sakitu we can diparentah puasa can diparentah zakat can diparentah bunga haji
sahadat salat paeh sawarga we. Aduh hanya kal teu harita hirupnya urang mun harita hirup mal pati loba ting pigaweun merenya sahadat salat paeh we. Ayeuna mah sahadat salat puasa zakat munggah haji panon we ngadilak kami toha 2 dilak we neraka ayeuna mah. Harita masa kitu we sahadat salat. Waktu Nabi di Madinah teh harita anyar datang ti Mekah karek diparentah salat we. Sahadat mimitina salat kaduana. Can aya naon-naon. Dugi ka Madinah kasampak urang Yahudi nyampak keur paruasa jeung anak incuna Abu Jahal urang jahiliyah. Ku Nabi ditanya lewat sahabatna. Di cek sahabat ka Yahudi nya kitu meureun nyebutna naon sabab si laing make paruasa ya dina bulan Muharram. Yahudi ngajawab nu mata kuring paruasa dina tanggal 10 bulan Muharram teh kuring teh syukuran ka Allah sabab Nabi kuring Musa alaihi salam disalametkeun ku Allah dina bulan Muharram. Kitu cek Yahudi. Atuh belenyang we sahabat lapor ka Nabi, Gusti bejana mah geuning syukuran dumeh Nabi Musa salamet. Cek Nabi nakapi kumaha kitu Yahudi ka Musa. Make jeung pipiluun kikituan segala rupa. Da ngaku Nabi ge si eta mah hirupna teu siga Musa. Cara urang ayeuna pan ngaku Nabi teh ka Kangjeng Nabi. Da laku mah pan teu pati siga li. Dina pelebah koret adi lanceuk jeung korun urang teh pan kitu nya. Atuh dina pelebah bedegong bungsuna ti Abu Jahal ari ngaku dundungan ka Kangjeng Nabi untung ku Nabi teu diusir ge jaga. Tah Yahudi harita ari ngaku Nabi ka Nabi Musa tapi teu cara Nabi Musa sangeunahna we si eta mah. Pok we cek Nabi mun dek padeukeut-deukeut kami ka Musa dibandingkeun jeung Yahudi ka Musa deukeut keneh kami ditempo tina segi jabatan. Kami Nabi Allah, Musa Nabi Allah, ari Yahudi itu jadi santri-santri acan ditempo tina segi tugas kami utusan Allah, Musa ge utusan Allah, ari Yahudi teu utusan keyeup-keyeup acan ditempo tina segi turunan kami turunan Ibrahim, Musa ge turunan Ibrahim. Pok we Nabi ka sahabat nusanya nama pang alus-alusna kudu syukur ka Allah tina salametna Musa teh lain Yahudi tapi urang Islam kitu cek Nabi. Pok we sahabat ngajawab kedah kumaha tuh Gusti di mana abdi amprok jeung Muharram bageakeun ku maneh kumaha carana pek paruasa wajib Gusti lain alus we sunat eta kalakuan kami. Ari Gusti bade puasa teu dititah ku maneh ge kami nu edekna ge ngan bisi maneh hayang turutan kami sunat ngaranna. Sabulan saminggu sapoe 10 poe sabulan pek 15 poe heug 2 poe jig sapoe ge teu naon-naon masing teu puasa ge moal disiksa ngan tong ngarep-ngarep dibere ganjaran kahartos henteu tuh. Dari jelema mapan ari dititah teh sok nanyakeun hade goreng nanya cek Nabi teh puasa mangga tapi dek naros sae puasa bulan Muharram teh Gusti jauh jaminan ti anjeunna afdhalus syam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram terbaik kitu cek barudak sakola mah urang mah dan nini aki-aki pang alus-alusna puasa sabada Ramadan nyaeta puasa dina bulan Muharram. Tanggal sabaraha Gusti? Tanggal sabaraha we? Nu pangsaena joy. Saumu yaumin Asyura. Puasa dina Asyura, bejana mah ceuk ahli basa mah eta teh tina kecap asyara. 10. Puasa dina tanggal 10 ceuk Nabi. Kumaha ceuk sahabat moal disebut turut munding ka Yahudi sabodo teh teuing Yahudi keur Yahudi urang keur urang da si eta mah teu kitu ge kapan tukang tudang tuding sabodo da urang mah puasa tanggal 10 teh lain nurutan Yahudi lain nurutan Yahudi saumu yaumin
Asyura. Sae Gusti cek sahabat puasa dina tanggal 10 teh ngawaler we Nabi yukaffiru sanatan madiyatan dihampura dosana sataun katukang biiznillah. Hanya kalian tuhnya kaum ibu makanya kamari teu puasa makanya lolobana heug Muharramna geus kaliwat. Puasa dina tanggal 10 bulan Muharram dihampura dosana sataun katukang. Loba geningnya pantok ka sawarga teh ngan arembung we dari awewe urang kota mah boro-boro puasa Muharram kitu teh mah kodok puasa urut palangan ge bare teh can kungsi tamat tepi ka kiwari teh di kota mah di kota duka di urang Majalaya mah duka ari ningali kiceupna mah kawasna rada leuwih rada. Puasa unggul Gusti nyambut Muharram teh tepati alus cek Nabi. Dak puasa mah individual pribadi tama hubungan maneh jeung Allah pan maneh teh hirup teh lain sorangan jeung bahatur jeung baraya ari jelema teh teu rata pan beungar sawareh miskin sapali pinter sabagian bodoh lolobana atuh ari boga rezeki mah tulungan tu jelema nu lapar mun boga ilmu tuduhkeun jelema nu bodoh nu susah ku maneh lebarkeun dadana. Sae Gusti lamun abdi sedekah dina bulan Muharram kumaha cek Nabi sataun ka hareup eta jelema moal papanggih jeung sangsara. Lamun susah batur dina bulan Muharram dibungahkeun ku anjeun, anjeun sataun ka hareup bakal dibungahkeun ku batur. Anjeun mere dahareun ka jelema lapar dina bulan Muharram sataun ka hareup mun anjeun lapar bakal ditulungan ku batur. Batur boga hutang dipatulungan dipangmayarkeun ku anjeun dina bulan Muharram sataun ka hareup anjeun mun boga hutang ulah keung bakal dipangmayarkeun ku batur. Kapanggih we ayeuna mah nurutkeun ajaran Islam ngabagayakeun Muharram teh ku dua cara. Nu kahiji garis vertikal ceuk nu palinter mah ngahubungkeun diri ngaweteuhkeun deui kacintaan urang ka Allah. Nu kadua garis horizontal ngaweteuhkeun deui duduluran ngaweteuhkeun kadeudeuh jeung kanyaah ka manusia. Kitu nurutkeun ajaran Islam nyambut kadatangan bulan Muharram maksudna syukuran kana nikmat ti Allah. Hadirin kaum muslimin anu mulia, sabada Muharram disambut datang Muharram puasa sedekah, datang Muharram puasa sedekah gejrut we turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gubrag we datang parentah ti Allah nitah puasa sabulan lilana wajib hukumna ger we sararea paruasa sabulan teh bulan Ramadan atuh celengkeung we sahabat nanya ka Nabi Gusti ari puasa bulan Ramadan teh sunat wajib? Wajib eta mah teu meunang katinggalun. Kumaha atuh Gusti ari puasa Muharram ecageun tuluikeun ka hartos henteu? Kumaha ceuk Nabi ari hoream mah dek diecageun pek ku maneh ngan lamun daek teruskeun we puasa. Moal doraka boro-boro doraka pan eta teh kelakuan kami sunat hukumna. Malah kami mah lamun panjang umur bari papanggih deui jeung bulan Muharram tahun hareup insyaallah rek puasana teh ti tanggal 8 keneh ka hartos henteu. Jadi 8 10 gubrag we teh ka kiwari ngeunaan puasa Muharram timbul ikhtilaf ceuk basa budak sakola mah kontroversial timbul beda faham. Saha nu beda fahamna teh ulama nu boga faham dan nu bodoh mah teu gableg faham. Kumaha ceuk ulama dua pahamna sapalih ulama nyebutkeun sunat soteh bareheto memeh datang wajib puasa fardu. Ku sabab kitu ayeuna mah geus teu sunat nu matak kacape-cape tong puasa kitu ceuk sapalih ulama. Dibejakeun ku sim kuring duanana ngarah teu pasea.
Jol deui cek sebagian ulama sakali sunat mah tetep we sunat. Henteu sunat nama ke sunat mana hadis nu nyabutna kana puasa bareto da teu dicabut kitu cek sapalih ulama. Gening eta nabi dek mimiti di tanggal 8. Ku sabab kitu ulama di Indonesia jadi dua pihak. Sapihak nyebutkeun puasa Muharram ayeuna mah geus teu sunat da geus aya puasa fardu. Sapalih ulama deui nyebutkeun sakali sunat mah tetep sunat. Da geuning Kangjeng Nabi harita da dawuh lamun panjang umur bulan nu hareup taun nu bakal datang di mana amprok jeung Muharram kami rek puasa di tanggal 8 keneh tepi ka tanggal 10 sunat hukumna. Kaum muslimin anu mulya beuki dieu beuki jauh ti Nabi 300 tahun sabada Nabi atuh Islam nyebar ka mana-mana celek we ka hiji negeri tong disebut ngaran nagarana mah goreng patut bisi timbul fitnah celek we ka hiji negeri cinta ka Nabi cinta boro-boro ka Nabi kaputrana ge cinta boro-boro kaputrana kaputu Nabi ge cinta di eta negeri teh atuh anajol teh ajaran Islam wah harita keneh nu pardu dipaju nu sunat dipapai. Muharram breng puasa, Muharram breng puasa, Muharram breng mere sodakoh kabaraya. Sakalian ku eta jelema di eta negeri teh di mana datang Muharram sakalian dipake ngeling-ngeling pupusna Sayyidina Husain. Muncek basa di Majalaya mah dipake haul. Di mana datang Muharram teh breng puasa, breng sodakoh, terus pengajian, bari ngemut-ngemut, berduka cita, berkabung karena pupusna Sayyidina Husain pamimpin urang. Atuh hayu urang bela ku urang tuluikeun pada melanana model di urang we hari 17 Agustus geningnya pan anak urang anu ayeuna 20 tahun mah umurna teu nyahoeun 17 Agustus 45 nu matak di mana datang 17 Agustus memperingati tahun 45 pan sok kalaluar pancerwakeun teh mobil kalaluar hansip dangdan barudak curang coreng ku hideung bengker ku beureum mawa tongkat geningnya naon maksudna teh ngabangkitkeun semangat juang tahun 45 supaya kolot teu poho barudak nu teu nyaho jadi nyaho ngarah cinta ka Republik Indonesia. Tadi eta negeri teh kitu sakaligus datang Muharram puasa sabab eta anjuran Nabi, datang Muharram sodakoh sabab anjuran Nabi, sakaligus mieling pupusna Sayyidina Husain nu dipencit dina bulan Muharram teh atuh terus berkabung ngan teu marawat tongkat teu dicurang-coreng ku mehong. Naon atuh getih Sayyidina Husain digambarkeun ku para seniman ngarah naon ta ieu sina nyahoeun dunungan urang pamimpin urang teh siga kieu getihna dihina ku batur teh atuh tepi we ku barudak dicurang-coreng cet beureum teh ngeling-ngeling getih Sayyidina Husain imah dicet beureum harita we ku jelema ditempo getih itu tepi ka kitu Sayyidina Husain gerem hatena ku aing sia dilawan tanu ngahina teh kitu lol nini ngaririm roti ka unggal imah silih kirim dipulas ku beureum atuh getih minangkana mah atuh tempo kieu ceurik jelema teh Sayyidina Husain getih tepi ka kieu eureun ceurik wal dihakan rotina teh awewe make baju beureum sapatu beureum tiung beureum kawasna bibir beureum ge ti harita kawasna mah kawasna menang kikituan pek bae da nu ibadahna mah lain buram beureumna naon nu ibadahna mah puasa we jeung sedekah jeung ningkatkeun semangat cinta ka Allah jeung ka Rasulna eta mah seni nu tadina mah pek bae gubrag we Islam tapi ka Indonesia atuh sagala na datang tepi ka dieu teh sahadatna datang salatna sumping puasana zakat jeung hajina mulud rawah datang Muharramna ge nyampeurkeun ku wali di Indonesia dipake alat keur ngajak jelema nu bodoh supaya daek nu pinter supaya leuwih kuat di mana datang Muharram teh disambut ceuk wali-wali hayu urang paruasa ieu teh Muharram teh
wali teh pandatangna nu mimiti teh lain ka Majalaya ka sisi laut Kaler lolobana ka Pulau Jaba belah wetanakeun Jawa Tengah Jawa Timur datang Muharram yuk urang paruasa puasa naon Gusti Muharram ger paruasa cek wali atuh hayu urang sodakoh maklum harita atuh ibu boro-boro aya mobil roda ge can aya malah dahareun ge hese datang Muharram usum peceklik nyamperkeun atuh eueuh dahareun keur sodakoh ieu ajengan aya ge biasa letter rakyat nyamperkeun atuh malmahi da suguhunana ge sa RT kumaha cek ajenganana bubur geretak we di bubur atuh ngadahar bubur teh ada ari teu jeung deungeunna mah pahit kana bibir teh lain cek ajenganana teh cing atuh neangan deungeunna eueuh deungeunna liuk eueuh ragap teu aya atuh harita mah teu aya naon-naon lain cara ayeuna jelema teh kana asin ge geus teu beuki atuh cek nini ieu ajengan gaduh kacang kadele aya sacangkir mah sangrai kumaha ngadaharna awurkeun takana bubur ngarah ulah hanyir teuing wur kadinya kurunyung deui nini mah teu gaduh naon-naon aya ge surawung ieu teh ajengan sugan tah surawungna surawung awurkeun kana bubur surawungan kurunyung nyampurkeun deui nini kumaha nini mah aya ge gaduh jeruk sabaraha tolombong hiji atuh da jelemana ge saer ka malmahi awurkeun atuh salamar sewang kana luhur bubur wur kadinya datang nu mawa roai sangrai awurkeun aya nu mawa teri sangrai dauh minyak harita mah awurkeun teri atuh rada lumayan di dahar teh asa sangu mangisan meureun nya ari geus dahar bet hasem kana letah teh cek walina cing atuh neangan cuci mulut waktu harita boro-boro apel boro-boro anggur boro-boro lapis legit cau ge eueuh ari lain cau kulutuk mah cek nini aya ge ieu nini gaduh gula ieu ajengan saganu hoyong kasebut sedekah Muharram cek wali dek di kumaha ari saganu atuh dihakan ku sararea abuskeun kana bubur teh abuskeun gejebur di kana buburkeun jadi we amis kudu dicampurkeun kabeh entong malmahi sabelah asin sabelah amis nu asinna minangka nyatuna nu amisna cuci mulut gining tah gining bisaan eta ajengan baheulanya bisaan atuh dibawa we bubur teh kuno puasa teu didahar nini ti pakampungan cek incuna teh naon teh nini bubur nah bubur teh beusiga kitu bubur naon bubur suro sia dumeh cek wali teh saumu yaumin asyura ti Kangjeng Nabi teh puasa dina tanggal 10 atuh buburna tanggal 10 ieu teh bubur naon ngarah gancang kuno bodoh bubur suro gujrud we suro tapi kalau ngit Muharram mah di Jawa mah teu pati galib nyebut bulan Muharram bulan suro malah nu paling terget teu pati aya kaisin ari pidato mari kita sambut tanggal 1 suro kitu. Nah aya kitu tanggal 1 10 hariwang kadenge ku keuyeub urang Arab diseungseurikeun merenya mun aya patalina jeung basa Arab teuing ari eueuh patalina mah kumaha manehna we eta mah borosot teh jelema ngajuru dina bulan Muharram teu asa-asa disebut we Mbah Suro keul sudah kadienakeun mah puasana teh leungit nu aya teh bubur surona we emut pribados keur ngumara di Surabaya arita kawin teh bulan Muharram mun teu salah mah mun pan pun bojo teh urang ditu urang tuker we pan urang ditu loba nu menta awewe ti dieu atuh mojeunna we kok jali menta hiji mah ti ditu tos 5 dinten harita atuh datang tetangga cenah pagojali bade ngiring Muharraman cenah teh Muharraman kumaha cenah sumun urang ka sisi laut tadi dia mah sok biasa ka sisi laut dina malam 10 cenah dek nya naon gawe cenah urang mandi atuh cek pribados hayu mandi mah da sim kuring mah boro-boro Muharram sapar ge mandi we ini teu aya meureun 2 kodi mah truk
ka sisi laut kidul ka Popoh kiduleun Kabupaten Trenggalek ngalut awewe lalaki kolot budak tabuh 2 peuting kejebur mani di sisi laut atuh sim kuring ge mani we naon salahna sing karunyem biasa bara bacaan teuing naon nu dibacaana mah atuh pribados ge kunyem-kunyem we bacaan da boga doa pergi mani ti Kangjeng Nabi pan anu ibu teu apal teh nya jebur we sim kuring mani bari babacaan tarulum ibu sing karelep aya nu 7 likur kali nu 11 kali kumaha nu nuduhkeunana we centena anjeun mah 11 kali da abdi mah sakedik hutangna hayang punah hutang aya nu 27 kali hari teh nu panglilana teuleum teh randa jeung nu galade hutang karelep lep burial buncelik teh hayang geura boga salaki bari hayang punah hutang hari teh gitu hari teh nyambut Muharram teh di ditu mah wangsul pribados ka dieu ka Bandung atur abang bulan Muharram nu ngaririm ka Rorompok ngirim bubur teh bubur atuh jol nini kana pisin leutik segede kieu tah cekolot baheula mah kana patehan tina naonnya da kaos bahasa Arab patehan mah nya kana patehan pikir piring leutik pisin kana pisin bubur dirinya teh make daun cau ti handapna meureun daun cau baseuh atuh ditinyu ku bubur anu sakitu panasna siga godog timah da teu pika merengkel geuning daunna teh biasa aya roai hiji kacang kedele 3 gerentel ngan pedah ayeuna make abon aya 10 luk mah abon surawung hiji jeruk sanesa pasi jeruk teh sasiki gitu gerentel aya dalima hiji sagala persis siga utah ucing we siga utah ucing ditaro saya ku pribados teh centen ini bubur naon ieu teh bubur suro ajengan naon ini suro teh aduh kateuing kitu we ti Majalayana bubur suro heug ceng teh ka indung budak entong digeunggeureurkeun watir da maksudna mah hade jol deui nu ngirim tah eta mah 2 rupa amis sabelah asin sabelah cara tadi we pinuh kuruntah jol teh nini ari ieu bubur naon suro ajengan nah nini make mun atuh sablek ngirim kacang teh ka dieu ieu mah kacang kedele 3 gerentel suuk hiji roai sabelah surawung salamar naon itu nini duka ajengan dari wartos nama itu ngemut-ngemut kejadian zaman Nabi Nuh aya kaitanna nanya maksud nama kapan zaman Nabi Nuh teh ajengan cenah dikeueum sagala beak beas tinggal hiji teu mahi terus dibubur kadele tinggal hiji surawung tinggal salamar ieu teh ngemut-ngemut zaman Nabi Nuh cek hate omeaneun maksudna hade ngan geuning teu pati make ilmu jol deui saurang deui cinte naon ieu mah geuningan beureum sabelah bodas sabelah duh ka atuh da ari wartosna kapan jelema teh 2 Nabi Adam jeung Babu Hawa lalaki hiji awewe hiji tah eta teh nu bodasna lalakina nu beureumna awewena kabina-bina cek hate atuh diomean ku pribados teh tapi katengeunangan di omean mah cenah teu kenging ajengan abdi sedekah ku bubur saha nu nyarek boro-boro ku bubur nu ngeunah dihakan ku seuri ge sedekah ibu ngajak seuri kanu keur susah tapi ka leungit ceurikna da sedekah batur teh keur ceurik nalangsa datang we urang digubungahkeun tapi ka ngaberenye sedekah komo ku bubur matak jag-jag na teu kenging ajengan make surawung ceuk saha pek bae meusing dek make daun pulus ge ari beuki mah pek na teu kenging ajengan di amisan segala macam dek di beureumman boro-boro beureum dek hejo dek koneng dek biru bulao ge pek bae eta mah kasenian ngan sing kagungan emutan atuh da ayeuna mah usu modern bari sagala aya
hayang ku bubur sedekah teh subuh hareupeun masjid tagogeun black 2 likur kodi mah sambal kadinya nyieun 2 lulumpang mah lelepkeun kana bubur teh hayam 7 likur kodi mah bubur hayam tulis gorowokeun ku pangnas suara tulis make spanduk kumpul para supir kumpul tukang tinun tukang macul ieu bubur bulan Muharram entong disuro-suro bisi pahili jeung nu salah ieu bubur sing sareubeuh seperti di Bandung tuh pan aya bubur sapiring 2.000 sapiring sim kuring balik ngaji heug teu disuguhan teu gablek pikir nu ngondangna balik we tabuh 2 beuting atuh ngulibek beuteung teh acing teh neangan dahareun geus tutup kabeh aya we di jalan Kapatihan cileuk naon itu bubur cing teh bubur atuh dalahar limaan acing teh cukup ya limaan paling-paling ge 200 perakan so sabaraha cing teh mang 2.000 hiji 2.000 atuh dakan tenan ibu hayamna ge sabelah tah nyamut Muharram tepek ku bubur nyieun bubur hayam sing gede malah ari keur nu beunghar mah goreng patut tong bubur parasmanan sing gede ieu mah korete anger we ti bareto biasa cangkir di bubur tapi ka kieu mah hayang ku bubur we bisi dituduh turunan korun ulah ganti keur nu teu boga ku bubur keur nu boga mah parasmanan malah keur boga jalima entong kejo duitkeun we hayu ka dieu ngarahampang tuh jadi anu dimaksud ku pribados teu dicarek bubur ngan ibu ulah tukuh murukan sedekah teh kudu ku bubur wae henteu ku tanaga ku pikiran ku ilmu ku budi ku rasa ku doa ku dahareun ku beas ku bubur ku naon we sedekah nu bakal jadi manfaat keur ka balarea kitu cara nyambut Muharram tah batur mah nyata kusim kuring ditanya cenah bade ngiring Pak Ghazali meeling tanggal hiji suro cinta iraha dina bulan suro kitu bulanna teh lain bulan suro tapi disebut bulan Muharram ari suro mah nurutkeun ajaran Islam tanggal 10 eta teh gumantung kana dawuhan Kangjeng Nabi saumu yaumin asyura ditanya kusim kuring cinta ari anjeun ti mana nimu asyura kumaha ngajawabna cenah ti karuhun abdi we cinta buah aya patalina jeung lungsurna Nabi Adam kumaha ngajawabna teu adaman abdi mah da teu percayaeun ka Nabi cinta buah aya patalina jeung salametna Nabi Nuh teu nohan buah aya patalina jeung salametna Nabi Ibrahim teu Musaan teu Ibrahiman teu Isaan abdi mah cinta buah aya patalina jeung hijrah Nabi dumeh dina bulan Muharram teu nabian abdi mah cende eueuh patalina jeung anjuran Kangjeng Nabi mah saumu yaumin asyura teu abdi mah da teu percaya ka Nabi kitu naudzubillahi min dzalik kade eta panyakit tepa ka anak incu ibu cende ari geus kitu anjeun ti mana atuh nimu asyura bulan syura da eta mah tina basa Arab ada abdi mah teu Araban ti mana atuh mangih syura ti mana ti karuhun abdi we tah kade bisi tepa ka ibu kaputra ibu eta panyakit nu seperti bieu dianggap penyakit ku urang Islam naon sababna bongan patali jeung persoalan umat Islam tah keur urang Islam mah sakali deui datang Muharram sambut puasa sunat hukumna sedekah sunat hukumna bulanna disebut bulan Muharram puasana suro disebut tanggal 10 bulan Muharram malah Kangjeng Nabi mah nawaituna rek ti tanggal 8 nu matak loba bangsa Indonesia umat Islam nu puasana ti tanggal 8 ti tanggal hiji ge sae we ngantong wakang ngaheulakeun puasa sunat ari bareto ibu basa tas kareseban candi gantian mah gantian heula nu parduna entong wakang meuli tiung berukat ari can boga samping mah ieu mah berukat tapi ka ngaburilak ngan samping lesot sieunun keuyeub ge kitu mah ulah nu pardu heula. Hadirin kaum muslimin anu mulia, kinten-kinten cekap nu patali jeung bulan Muharram na wungkul. Tinggal panungtung tina uraian sim kuring nyinggung kejadian
hijrah Kangjeng Nabi sabab eta oge dina bulan Muharram. Ayeuna teh bulan Muharram teh bulan hijrah Nabi. Kanggo bapak-bapak haji sareng kanggo ibu-ibu haji nu mimiti nincak Mekah asa teu pati kaharti eueuh jelemana nu teu nyaclakeun cimata. Nu mimiti ari nu geus mineng-mineng teuing mah ka Mekahna loba nu seuseurean ti dieu keneh tapi ka ditu loba nu joget. Ieu mah nu anyar keneh karasa ret kana ati. Ras kasaha? Ras kajungjunan ka Rasulullah. Ngaplak leumpang urang mah kana mobil bari make AC, bari mawa aqua, dahareun loba, masih keneh ngagurutu we capek teh ya. Rasulullah mah leumpang sabulan turun batu unggah batu bebelesekan dina keusik teu kuat ku cimata teh lamun ibu iman mah ningali karek ningali padang pasirna ge. Naon teh Rasul kikituan teh hijrah dek naon melaan kedudukan anjeunna lain melaan Islam. Melaan Islam da dek pupus ge Nabi mah nu dititip-titip teh da lain anak lain pamajikan. Lain sawah lain kebon korma. Titip teh naon ummati ummati ummati. Nabi urang mah panu dititipkeun teh ta eta sawah nu huluwatan keur nu cikal, ta eta anu tengahna keur adina, anu katiluna kotakan ta eta keur pamajikan nomor hiji, ta nu buntarna ta eta mah keur pamajikan nu can kapanggih ku sararea. Kitu urang mah. Nabi mah ummati ummati. Urang mah ayeuna sim kuring we. Cek batur mah kiai dug hulupat nyawa ngumpul-ngumpul rezeki teh sieun anak teu nyatu geus ti soledat eta oge sanyana mah nangarek naon ka Allah. Anak bapa teh anak ibu anak gojali teh ditanggung ku Allah. Pek teuneun rezeki teh ngantong ka bina-bina teuing da anak urang ge ditanggung ku nu bogana. Nabi mah naon ummati ummati. Tah hijrahna ka Madinah teh Nabi teh melaan umat supaya teu jongklok kana kajahilan kana kebodohan. Modalna naon? Lain duit, lain fakultas, lain modalna teh tawakal ala Allah. Dumeh ku Allah dititah ini. Panjang teuing nyaritakeun hijrah nama. Lamun Nabi hijrah ta umat Islam di Indonesia ayeuna wajib hijrah. Yuk urang hijrah ngan lain ti Majalaya ka Madinah, lain ti Majalaya ka Lembang, lain ti Lembang ka Jogja. Hijrah urang ayeuna mah cek santri urang hijrah tina laku nu teu hade kana laku nu hade, tina gaya berpikir nu salah kana gaya berpikir nu sae. Urang hijrah tina sok hudang tabuh 7 isuk-isuk, urang hijrah kana hudang tabuh 4:30 subuh. Urang hijrah tina koret kana bager, urang hijrah tina goreng sungut nyaritakeun ka gorengan batur, urang hijrah kana nyaritakeun kahadean batur. Ibu urang eureunan nyaritakeun ka gorengan batur. Ngahalangan doa ibu mal didenge doana 40 poe. Istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wala tarawna uyuba anfusikum. Tah, yuk urang hijrah. Nupang pentingna hijrah pemikiran tina gaya pemikiran lama karena gaya pemikiran baru. Urang teh geus kaentepan ku pemikiran lama. Teu anak urang desa teu urang kota malah anak kiai ge jeung santri ayeuna mah geus mungeun jadi ahli waris Kangjeng Nabi. Mung terus terang mung masantren mung. Namarukan masantren teh dek naon dek nyitak pi ulamaan ari ulama ahli waris Kangjeng Nabi. Mungeun jelema ayeuna mah mungeun. Saha nu mungna ti ibuna jeung ti ramana. Ibu rama nu mana? Urang aku meungpeung di masjid bari keur ngaji urang. Da ibu mah rela zaman kiwari nyoplokeun kongkorong keur nyakolakeun anak. Pasrah ngarempageun galeng anak rek ujian kop bae sia beak. Galeng naon cing sababna boga harapan dina ati mun anak aing jadi sarjana piraku teu gablek mobil, mun boga mobil aingnya baka Bandung moal nyewa bemo kitu ceuk pikirna. Anak jelek teh jadi boro-boro boga mobil nyatu ge hantem nurut ka indung. Laknat ti Allah da indungna salah niat. Yuk urang pindahkeun. Na ulah sakola pagojali lain.
urang hijrah tina gaya pikiran nu tadi. Urang teh boga pikiran lamun teu sakola mal nyatu sia pan kitu. Da loba jelema nu amek mun anakna teu sakola. Nah sia teh dek ti mana nyatu ari teu sakola kitu. Eta yuk urang pindahkeun gaya pemikiran nu salah seperti tadi. Kamana tuh bagi-bagi boga putra nah bagi-bagi sawareh sina jadi sarjana sawareh sina jadi ulama anak ibu teh aya opat tah hiji pi insinyureun hiji pi doktereun hiji pi sarjana hukumeun hiji pi doktoraneseun anu hiji deui pi ulamaeun bareto emut simkuring tahun 50 kaditu da santri teh payu pisan teh pada mesen teh di pasantren teh ayeuna mah boro-boro pesen nyampurkeun ge menta pamajikaneun da teu direret malah budakna bogoh ge indungna nu nyarek si antong kawin ka santri nadek nguluban kulhu sia teh kitu pisah-pisah tak ieu pi ajenganeun da usum sakarat mah ibu pan perlu dipingpin nu dimaksud ku simkuring hijrah urang hijrah tina cara berpikir nu teu islami karena pikiran nu islami tina mikir musyrik urang kana mikir tauhid tina mikir kufur urang mikir kana syukur tina koret kana bager tina kedul kana daekan. Hadirin kaum muslimin anu mulia urean simkuring muga-muga aya manfaatna nu benerna eta tina agama nu kaliruna tina kakaliruan simkuring sorangan muga-muga urang sing dihujanan ku kariduan Allah. Yuk urang ngadu ajeng simkuring sing ikhlas tuturkeun sing menang ridho Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.